Ini parah nih. Lain cep gua mengarasa belegu euy. Awake belegug tong iya wa bahasanan tong pancar layarnya lain cep wah masa belegu ngaruh masakeun belegu gitu sok Lain cep gua mengarasa belegu ieu teh cep. belegu kunaon wa eta kudu pararuguh heula atuh wa Kakara gua mah ieu cep merhatikeun hayam jago. Eta tuurna teh malika tukang cep. Malika tukang. Ieu pertanyaan ieu jero ieu pertanyaan teh wa tapi heueuh nyawanya tapi wa meureunna da wa ayeuna lamun hayam tuurna mali kahareup wah bisa korek-korek sok meureun wa kudu muter heula eta nanti meureun wa ge lah Jeung kakara deui cep eta hayam teh uleungnan. Uleungnan hayam. Ieu wa beuki-beuki panjang ieu mah ieu pertanyaan teh. Wah. Lamun hayam aya leungeunnan atuh hayam awewe na meureun aya susuan. Cek batur. Usaha teh aya kuncina. Can kapangi urang mah. Lieur urang neangan dipikeun ka ayeuna can kapangi. Kudu kumaha eta kuncina? Cek kudu lieur nya kunci. Kamang ujang tuh loba kunci. Kari milihan da kunci naon. Kunci Inggris aya. Kunci sok aya. Waalaikumsalam. Aduh si Uwai nyantai we tuh. Nyantai we wa mah cep. Kan eta pemandangan wa nya aduh sore-sore kieu teh mantap ieu mah aduh. Nyantai. Balik-balikan di imah wa ieu. Imah mah sok inget kana sembako lah udah. Inget kana sembako ada sembako ayeuna tuh makin hari teh makin naik ya wa. Mararaha Pasti yang ai bagi wa mah teh susah cep. Teu susah nya. Pengaruh sembako naik ya wa. Yo wa teh. Rek nyaritakeun deui nya. Wa teh keur sare cep. Naluhur kasur. Sare teh. Iraha eta teh? Penting kamari. Isuk beureun. Heeh. Pas udang teh cek. Eta uam luas sama tah. Luas ya gua. Nah, jalan itu ada kieu kana beungeut. Kan wa teh sare teh dihanap beunang kasur teh. Eta lalangit. Ada kana beungeut. Heeh. Kunaon nya? Heeh nya teh wa teh penasaran ye. Ditempoan ku wa teh kahanap. Eta wa meni luas. Sing horeng eta naon ngaranna teh cep disebutna teh supa. Heueuh nya jurung kunung di harapan kasur. Eta supa jurung kunung kana kasur ka adek kana langit wa oge banget teh. Eta meureun apa supa suung. Bayangkeun sok ku Acep gedena sagede kumaha. Wa mah susah. Wa mah najan sembakona teh ngadaharan supa we eta mah sabulan teh. Wareg eta supa teh sabulaneun. Gua ngadaharan supa eta bosen geus ngarasa beureu eta ngadaharan supa. Gara-gara sebotol minuman kau jalan sempoyong mah eta botol sagede kumaha wa. Bawa sagede drum. Bohong ngasih upan si kisalak tak alungan ke urang set. Bari babacaan sor dadut Surabaya, sor gara dudut kanu bala. Meunang teh. Nyata henteu. Sato naon anu galak jiwa. Jelema ge sarieun. Kecil atuh nu kitu mah. Tong ka kecil heula sok heula atuh. Barudak teh bisa nu kitu mah. Sok barudak teh bisa sok naon ieu. Sato galak mah nya. Heeh. Anjing hutan. Mau monyet. Sok naon deui? Sajabana galak. Pokona loba mudah teh bisa. Tah wa eta teh kabeh anu disebutan ku kabeh teh salah. Nah, makin salah. Antaran ayeuna pan binatang buas mah geus hese binatang buas nu eta mah. Anu aya ge di
kanangan moal sarieun jelema. Nah, makanya Moal sarieun taluk teu. oh tahu kata sok lah. Cak bodas. Nah, makanya cak bodas. Yeuh wa. Ku cak bodas mah kamari ge Pak RT. Pangeran ke urusan Oh. politiknya. Heeh. Ngomongkeun politik cek Pak RT teh cenah. Bisa aya cak bodas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal Cep? Ah, kieu we Iswa ya. Yo. Kade wasirnya Pak Waya kade. Sirik hayang teh ngurus sirik ka eueuh. Eta Wa Cep mengi awewe kade yo. Bawa mah sirik. Eta awewe. Bohong Wa. Mah aya Cep. Nu bener ieu teh wah. Serius wa mah kade nya. Kade ini saya percaya. Wah. Kumaha ye caritakeun caritana kumaha ye? Carita teh Wa teh yo. Mah mobil. Mah mobil yo. Heeh. Isuk teh biasa mah mobil. Heeh. Bisi jalan teh aya apa? Kata di awet teh haros ka Wa. Di antosan cenah meni lami-lami teuing. Eta Wa bungahna Cep. Tadi mah sirik sirik. Sirik ka Wa. Sirik lah ada pasti. Di antosan cenah. Di antosan cenah. Ka mana mau meni lami. Guys, meni hari ka awe mah di antosan bahasana ge. Tuh nya sirik. Henteu, isi teruskan. Cepat teh. Tos lami atuh mungun cenah di antosan. Balik ka mana nya ngantosan eta cenah. Akang. Heeh. Nya ku teh ke mangga atuh kalbot eta awe Cep. Buhun kau ka jerok eta ka jerok. Haekeun ka jero. Anjir, haekeun wa ka jero aing. Awewe teh nyangka. Ku isep arek dikawin ku mah. Isukan. Kewa ya. Ari wa eta isu ka kota mah mobil rek naon eta? Dari mana kos teh nyahotan wa teh sok mawa angkot mah isu-isu teh ini. Nya, aing guys ya. Paingan aing curiga guys ya. Jadi guys di pikiran si Uwa mah eta anu megat teh. Mana mah saya bawa cik. Lain sih. Jadi di pikiran si Uwa mah guys eta awewe teh anu megat teh. Kajar Bogohan cenah pedaha eta teh guys rek naik angkot teh teh. Diwaram ku akal. Keselen teh. Ya Allah, sirik mana saya bawa sirik. Aduh, ya guys. Kenapa kudu dikunclungkeun bae kieu si Uwa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, wa ye. Naon tah? Urang boga ide konten ye wa jang konten anu ayeuna wa. Bakal alus wa. Soalna urang mikir lagi wa sapeuting. Bikin ka begadang wa teu sare-sare. Jadi mikiran ide konten anu eta wa. Oh, berarti konsepna bakal ada Cep. Nyaho atuh HD wa atuh. Soalnya kan eta nepi ka gadang, nepi ka teu sare. Tah eta wa. Pasti bakal ada eta kontenna. Tah kieu wa konsep teh wa ye. Kontenna jang anu ayeuna nya engke urang praktek wa. Naon tah? Wa teh wa nya buuk wa teh ye dibalur ku taneuh porang wa. Nah, makanya yang kudu di baru kita orang itu. Pan meh gimbal wa. Terus wa teh make pakaian anu rarawek wa. Aduh, Tah si pakaian anu rarawek oge eta teh balur ku taneuh. Terus wa idit ka jalan. nah makanya yang kudu ini ke jalan. Pan Balur. gelo. Aduh, Cep. Nah, ini eta nyebut gelo ka Uwa. Mana tega? Coba nyengsirikeun. Coba Ih, coba Wak. nyebut nu gelo. Lain kitu. Aduh. Pan ieu mah ide konten wa ye. Terus wa teh ngawa karung wa ka jalan teh. Tah engke teh wa ku urang teh dina ngeditan engke teh make backsound seseurian wa ameh pantes. Aduh, coba eta nyengsirikeun. Coba nyebut nu gelo. Lain jeung Mana seurik tega, mana? ide konten ieu mah ide konten Aduh, mah. tega ieu mana Cep? Atuh Uwa jeung nu gelo nya. Tah kieu atuh bae ye. Ari urang geus mung jadi nu gelona mah urang di nu gelona lah. Aduh, ai mana Cep nanaonan? Naon deui teh? Nanaonan mah ke jeung kudu gelo mana? Teu nya ka anak pamajikan mana. Anak teh biayaaneun. Kumaha mun mana gelo anak? Rek saha nu biayaan? Aduh, parah yang parah. Yes, ye. Beuki ngacaprak ieu si Uwa beuki ngacaprak kieu. Parah batu Ieu hayang mah cager. ide konten ieu teh wah, ide konten. Batu mah hayang cager ieu hayang gelo. Lieur ieu mah teu. Guys, itu masih gini di lajuan guys. Guys bubar ah. Terjadi konten lagi terjadi.